para wali direka para pujangga ilmu tutunya sia nuawon perlu disingat tina lampah wayang purwa nangis silip sinira siloka sastra sasmita ginalalampahan siri pratayuda glis kang mangcatur glis kang mangcindarita suhrep kang eka adidas sapurwa Mas eka marangesmi Adi linewi dasa 10 purwa marang wiwit sapa kang wiwitan kita langsung wiwitan kang dibuka nyarusaken kawontenan ing pasangrahan ran dua tangan pola silokane apanjang punyung pasir ukir loh cinawi masa panjang dawa pocapan ujung dhuwur kawibawan pasir samudra ukir gunung loh cinawi kerta lan raharja di pasangrahan ran dua tangan walah wadi sami remagan para kadang Pandawa anu samirawu laras margi tidak dinten ayeuna dinten anu kadalapan ieu perang Jayabrata Yuda teh teu acan aya liren bening keras-kerasan dina Belanda malih janten peloper Bratayuda lintang kakasih Prabu Batara Kresna saking nagara Dwarawati oge ye kadang Pandawa Prabu Darmakesuma Bima Arjuna oge Nakula Srengsadewa sami sret tumungkul mukane kadya sabda krana sabda iku hayam krana manugela dirkadiana kayam dek disamar hilang menek acrih kang ningali pamur ingkang raka Sri Mahaprabu Batara Kresna margi Kresna janten wasit Bratayuda tangtosnya ka pihak Pandawa pihak Kurawa anu seueurna 140 hiji kantun sababaraha urang bening biasa ditanggulan margi nu masih kene aya dina dinten ayeuna Prabu Salya tekantun yen pati sangkuni oge Prabu Syudana saking Astinalaya Pandawa sami kang remagan sami kang jajar dinira saur nira tanana panjang sineng kisabdaya uningalawan
sabdaya kuninga wawa saur niratan tanah panjang sinenggi ya sabda ngawis mama luyun lai bakti kang deni asih ya deni ngasih wong masih ora ketara wau petetido kapudang ulesikoni abang manuke ulung katiau sandang rawe kumeter kang lurik dadani yakin nungan kadia bocahing nangge kekalu sesangka gumebiar mangrengker rumin lang-lang ramian ingkang sesangka gumebiar mangrengker makin menusir ya mas merobing langit tekian sumanik jawini sinawang saksa nitih kana wanci bade pancak kaki anu dipamrih adil mangsanan utama anu baris dipamrih aman nyukruk saur tina galur anu dipamrih kumakmurna kacarios di salabeting ieu pasangrahan dua tangga upami telepat kaya dina dinten kadalapan antawis Kurawa sareng Pandawa masih keneh nangkukeun tina Prangjaya Pratayuda Allah kita margi Korawa 140 muncul hiji kantun sababaraha urang deui anu masih kene aya Prabu Salya Pati Sangkuning lan Prabu Syodana bayak di negara asli Malaya api Pandawa ngan ukur 5 seurna tapi masih kene seger buleger Allah daya anu cecel boncel mayunan ieu Prangjaya Bratayuda atuh ieu kresna anu janten pelopor nagara jinga sakalangkung ningali para kadang Pandawa lami-lami alun dinirahangan dikakawedaling lisan bari sungkan pangaribawa ladal Yai Brata Pandawa katuran laga setata miwahakang di pasangrahan randua tangan kaulan raka petara
langkung tipayun rai dalem nyangakeun semah pangabaktos mugia ditampi sembah yai ditampi dening asta kaliki walantengen pundehing mestaka kali perkawis kumaha yai bilih kirang panata basa celugu amprotan paralun malumkan oh ti akang daya benten urang pada saling maklume yai oke yai Arya kapayun akang ku cari tengah ku jaluk malum ora bisa semah kalian tata basa dening kakang ku cari ora jadi apa yai tak terima semah pangabakti aulanun rai panjenengan Arjuna sami badhe ngahaturkeun hong arcana maya semah yai Adam pa sampean ka Batara ditampi dah rai panjenengan kula sami badhe ngahaturkeun semah kabejengan Kang tiai Kang sadewa nyakeun semah kabejengan ditampi yai kula oge sadewa oge di kaula raka Batara kumaha yai badhe aya pikir saeunaun anu mawi dina dinten kadalapan ayeuna ieu para kadang Pandawa anu samirawuh utamina di pasarahan Randu Watanga oke antos we bulan saperkawis atuh akang teh bade negrakeun rasa kasono da geuning kasono akang kadedeh akang teh upami dibandingkeun mah lirik ibarat uyah sareng pangsetna kembang sareng seungitna jika gula sareng amisna lir geni sareng hulungna jika pinang di belah duana Pandawa Kresna Pandawa pino damel kaulanun loros kaulanun jah telepat kaulanun akang teh ngarasa bunga deui ku ayeuna urang mayunan dina perang Jaya Bratayuda malih upami telepat mah dinten kadalapan ayeuna biasa dibilang pihak Kurawa ku salira kantun sababaraha urang deui anu seueurna 140 pojol diantawisna masih kene ayat teh geuning ayeuna pangresa Prabu Salya tekantun Paman Pati Sangkuning oge Yai Duryodana Yai Jakapitana tayeu teh tangtos nguping wartos mah dinten anu kadalapan ayeuna teh cenah lintang di eyang Prabu Salya nu baris turun kapalagan Ramawa Salya maju tekapino damel ya saha tupi tadi ngeunana poe ieu ti pihak Pandawa saha juganan bari satanang di palagan Yudakang saha Raka Batara ditingali ku akang tangtos anu lian moal mampuh diantawisna Yai kula sadewa oge Yai Arjuna ngan ayeuna urang tingali heula ieu dina ogan sangkala mohon margi urang teh alon-alon asal kalakon apen tulaten oge muga cing ayeuna kaunggulan dina dinten ka-8 ayeuna kangge mayunan Prabu Salya leres urang tingali we dina ogan sangkala gampar lopia lan sinandad kumamrat matuging laras lan sinandrat kumamrat matuging laras ngojeng kang yana kagama